Hei, coba udang wes bae ngalah kayu naon ka ditu. Ih, hayang. Inilah gitu ya. Gede itu ngalah kayu. Ah, kadang lain nyewot tambang lah. Ini ya lah. Apa dengan lamun bae mun senang tetes nya. Tetes naon? Jangan sebutnya bisa. Entet. Jajalnya, lamun saya bisa berarti saya pintar. Sebutkan nama makanan yang mengandung zat besi. Gampang nama gampang. Coba Ya. yang nyaho. Paku, Hmm. baud, Hmm. jeung linggis. Aisyah. Aisyah aku ngawur. Mana jawaban gitu? Panjat besi meureun. Atuh lain lah, sia mah zat besi eta mah besi beneran meureun. Anu bener mah sayuran, buah-buahan, jeung daging eta. Eta sia nyaho, naon nanya ka aing deuna. Pan ngaranna mere pertanyaan. Coba bagian aing na ye, mere tanyaan ka sia. Siap. Ya, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Udah aing mikir lah. Aing nyaho nu bisa dicairkeun benda padat. Sanget aing mah BPKB nya. Catat ku sia, BPKB, emas, kalung, terakhir aing pernah surat taneuh. Ai sia, masa BPKB jeung emas? Nu aya bebeakan jadi imah. Kan cenah bisa dicairkeun. Cenah naon ngajawab geus kitu? Ya, anu bisa dicairkeun mah ya. Lilin, batu es, timah, emas, cenah. Nya, aduh aing teh kepikiran. Woi, Jong Carang, ka mana sia? Naon sia, geus ulah yang nyaho. Ngalieur ki aing. Galak amat teh budak. Pak Adin. Eta budak asana keur kosong pikiran eta. Mana mau tambang. Oh, nya mau tambang, aing mesin bunuh diri orang tah budak. Eta mangkana. Can mandi gitu. Burit kieu lah. Geus saya kurang tuturkan. Ayo, Cegah, ayo, bisa ayo. bunuh diri. Mana eta budaknya? Tadi numpang ke mana sih? Karep meureun. Curiga loba tangkalan yuk. Astagfirullah, mana burit kieu. Can mandi doang aing mah. Weh, Mat. Hei. Naon sia ngageut aing bae? Tadi aing nulis di dinding. Mau tambang ka ditu tuh. Bisa nek bunuh diri doang. Ais, lu bener sia. Sasahureun amat kos anu amal ibadah geus cukup bae nek bunuh diri. Mantak eta aing hayu dulu bae. Aing sieun, sinyana bunuh diri. Geus sebae Mana tangan. awak kuru eta budak. Terus ayo mat. Tangan bisa dikanyawan dong tah budak. Ayo cepetan. Saya gerak. Kemana eta budaknya? Ih. Poho aing teu mau tambangna. Luhur gila. Anjing. Nah, tadi dulu lah. Bedak lah. Ya hirup balangsak mah. Kalau kayu kudu sarangan be, ampun. Tuh, si Diding tuh, nek bunuh diri tuh. Hei, Ding, turun Ding. Sadar. Dosa setan cukup, turun. Woi, lain dosa amat.
Oh, amal sorry poho. Poho pan poho ya. Kasi kamu lupa ya. Ding, astagfirullahaladzim, sadar ding, sadar. Pikiran siapa pendek Sadar ding, pendek amat pikiran dia ding. Ya Allah, sabar ding. Astagfirullahaladzim, sabar. Cucu. Ngora keneng, kita taikan bunuh diri segala memuat tambang kalau Itu aing kurang hendak. Sadar ding, sadar. Siapa masih kena buka hutang aing 2.000 can dibayar. Apa nih mana? Siapa can cukup. saya bunuh diri ya, semua tambang naik Saya luhur. bunuh diri emang. Sabar ding, inget ding. Lah boga pikiran pendek ding. Siang ora kene ding. Hei, dak, anda hendak bunuh diri saha? Aing maka dia ngalak kayu, lain bunuh diri. Hah? Ngalak kayu. Hei, dak. Aing nek naon ngalakukeun kitu? Eta mah dosa gede, aing ge nyaho, ja aing ge boga iman. Tidak, siapa duaan, mere infona teu jelas. Ih, kumaha sih? Dan gitu, Man. Soalnya tadi aing nanya. Pikiran aku anu kosong teh gitulah. Lain pikiran aing mat. Kosong mah. Tapi beuteung aing ye nu kosong mah ye. Gua aing udang hees soal lindur. Kita ngalak kayu. Nang satu lah, balik maghrib. Ayo geus magrib, udah baik bawa toh kayu sia. Ini kayak malam nuk bunuh diri, bebeja heula ka aing. Pasti boga hutang ka aing 2.000 can dibayar. Yang dibalikin tambang nah, tenang bae. Nyawa can mandi gitu. Iya, tamak saya. Aing tidak mau kayu, Pan. Pan ngarana mere pertanyaan. Coba bagian aing nanya, mere pertanyaan kasih ya. Siap. Ya, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Udah aing mikir lah. Aing nyaho nu bisa dicairkeun benda padat. Sainget aing mah BPKB nya. Catat ku sia, BPKB, emas, kalung, terakhir aing pernah surat tanah. Ih, sana naon ngajawab guys gitu. Ya, anu bisa dicairkan mah ya. Lilin, batu es, timah, emas, itu. Naon sih BPKB? Ih, Kan aing pengalaman meureun BPKB kan dicairkeun. geus biasalah. Woi, Jang Carang, kemana sih ya? Naon sia? Nanya. Gua lah nyaho, aing ka ditu. Ilang amat Woi, Jang Carang, kemana sih ya? Naon sia? Geus ulah yang nyaho. Lieur ki aing. Galak amat teh budak. Wah, Din. Kebiasaan teh budak. Bener teh. Ding, astagfirullahaladzim, sadar ding, sadar. Pikiran siapa pendek Sadar ding, pendek amat pikiran dia ding. Ya Allah, sabar ding. Asiana naonan. Asek ku naon budak? Asiana bunuh diri lain. Bunuh diri. Anjing mau tambang. Si aya di luhur. Ih, palongo. Sabar ding, inget ding. Sia boga ulah boga pikiran pendek ding. Siang ora kene ding. Hei, dak. Anu hendak bunuh diri saha? Aduh, Geus magrib, udah baik bawa toh kayu sia. Ini kayak malam nuk bunuh diri, bebeja heula ka aing. Pasti boga hutang ka aing 2.000 can dibayar. Yang dibalikin tambang nah, tenang bae. Nyawa can mandi gitu. Iya, tamak saya. Aing tidak mau kayu, Pan. Aduh.